kaberangan atuh. Bab. Aya naon tuh anak muda megat-megat urang. Urang yo bisi kaberangan arek kuliahnya, Mak. Nya. Kuliah? Hah? Itu salah bos, emak kuliah. Bener anak muda, saya mah kuliah sekarang mah. Nya, Mak. Nya kuliah. Anjir, kuliahnya euy. Walah gaya euy. Kuliah di mana ya teh? Mun mah teu apaleun. Eta belah kalernya, Mak. Nya di Universitas Tekung Silila. Tah, eta anak muda. Anjir. Heueuh mah euy eta seragamna Tekung Silila. Bos, nah si bos mah teu make seragam, si mama geus make seragam, Bos. Tenang atuh, aya yo seragam mah di dieu, engke dipakena di ditu geus nepi ka kampus anak muda. Oh, aya bos di atas. Wah, euy karuliah. Bos, aya bos dosenna saha? Dosen saya mah senior anak muda, namanya teh Jack Marpaung. Apa tuh maneh anak muda? Oh, Jack Marpaung. Apa urang eta mah Jack Denny. Wah, eta mah senior, Bos. Mak, aya mah saha dosenna, Mak? Emak mah dosen teh Watere alias Doyok Abret. Anjir, si emak we eta dosenna bener mak, Doyok Abret mah eta senior mah jeung Jack Denny mah. Mak, bos, ieu teh mau jurusan naon di Universitas Tekung Silila? Saya mah ngambil jurusan Fakultas Komedi anak muda. Ari emak mah ngambil jurusan Fakultas Bodor Sunda. Anjir, ieu mah we meni mantep kieu euy jurusanna. Bos, aing engke lamun lulus di Universitas Tekung Silila eta gelarna jadi gelar naon, Bos? Teu apaleun engke teh ya lamun geus wisuda teh urang teh ngaranna Hek Mem nya Asep Sudiaman SKM. Naon, Mak? Uun Suryana SBS. Tah, gitu anak muda. Oh, anjir, SKM jeung SBS. SKM jeung SBS teh naon? Bukannya hok pisan sama anak muda. Yo, SKM teh Sarjana Komedi anak muda. SBS Sarjana Bodor Sunda. Miluan mohon anak muda. Wah, anjir. Euy meni garaya kitu euy ngaran gelarna. Urang teh heueuh mah hayang milu, Mak. Engke lamun urang milu jadi es naon, Mak? Geus lah ngabudah wae mah yo, bisi kaberangan ayo. Ayo. Sia mah es nonglong anak muda. Ini kali itu pisan ka urang teh meni tega nyebut es nonglong. Dasar laredan. Sia nu edan mah. Es campur meureun. Bye. Aduh, aya genaheun hirup merdeka sisi situ diukna kursi alus. Teuing asa moal manggih deui we kangeunah kieu. Anjir, itu si emak euy. Gaya kitu euy na kursi alus. Wah, kan bersantai si emak. Wah, anjir, mah marabig euy dina kursi santai gaya mah euy. Ya iya dong, tempo kursi alus. Nyantai di sisi situ. Walah. Bener ieu mah euy kursi mahal euy. Mak, ngajaran atuh mak. Urang hayang duduk dina kursi bagus mak, bari melihat pemandangan situ mak. Cicing lah, tong cubuk cabak kieu ya, kotor. Ya mah kursi sultan yang punya cuma saya. Si emak meni balaga pisan teu pira nyabak saeutik atuh mak. Awas ya mak, amun jam 100 kurang mah diinjeuman. Ah, keun wae urang mah keur loba duit ayeuna mah. Yo, kursina ge mahal, kumaneh mah moal kabeuli. Balaga pisan awas urang sia moal diinjeuman ke mun nginjeup. Hei anak muda, kernaun di dia we. Ah, biasana pos emak kursina anyar, Bos. Anjir. Nah, ieu teh kursi jiga nu pesanan urang euy. Apa geus datang, Mak? Oh, Bos. Tadi teh aya nuhun kurir ka dieu. Kumaha diajaran, ngeunaheun sok canak mah sok. Nya nya, Mak. Geus datang oge. Nya atuh mah ya hatur nuhun pisan nya, Mak. Abi teh ayeuna teh bade ka pantai puguduh. Hatur nuhun nya, Mak nya. Ternyata kursina punya si Bos Areta. Yo, Mak, tah mending keneh diuk mama dina karung sambil melihat pemandangan situ, Mak. Urang ti heula nya, Mak ya. Bae Mama Rabing. Aing mah tuh si Bos Areta datangna keur aya anak muda. Lah, bae diukna karung ge dinikmati we. Cih, kernaun si Mak di dieu? Sosoranganan wae. Pugu ieu teh motor teh jungjung macet wae, teu bisa dikukumaha ieu delengan. Bari eueuh batur rumantuan teh nyaho kudu kumaha ieu. Oh, mogok motor teh, Mak. Atuh bawa atuh ka bengkel sing usah sage. Tuh dorong-dorong atuh, Mak. Nyasat meureun mun aya duit mah. Ek didorong ka bengkelkeun. Yeuh, minjem heula duit 100. Paribasa, nginjem aja nginjem. Boga motor anggar kene nginjem duit. Heuh ya. Lah, asa deui atuh injem. Nuhun nya hampura nya, ya diri riweuh. Heuh eta kadenya, gantian ke sorenya. Oh, atuh, riweuh pisan bila nginjem duit 100 ah. Lain masalah ku duit kituna, urang teu boga duit, Mak. Heuh sok atuh nya. Mak,
Nah kenaon ieu motor urang mah, awas mah dipake. Ari insek atuh, bira oge milu diuk. Naon eta si anak muda jeung si Mama Rabi rariweuh kitu euy. Tepos sampeurkeun lah ku aing. Usarik mah yeuh, motor rek dipake awas yeuh lah. Ari insek atuh. Aya naon sih teh aya naon? Oh iya bos, motor urang ditumpakan ku si Marabik bos. Urang rek mangkat puguh tah si emak. Oh, iya teh motor mana anak muda? Ah, ngawaduh iya si Mama Rabi. Nah waduh lah. Mak, itu aya naon sih bos, aya naon bos? Tinggal anak muda. Mana ka dia sok ka dia? Di dia di dekat Abi. Kieu anak muda, tadi teh si emak teh diuk di dieu. Heeh, diuk di dieu ya. Tak urang teh liwat di ditu teh ka dieu. Ditanya keur naon si emak? Urang teh itu cenah mogok motor teh cenah. Terus kumaha atuh bawa ka bengkel? Lah, pacenah pan teu gaduh artos, atuh cenah pinjam ulah 100. Tah, ku urang teh dibere duit 100. Oh, gitu bos. Ih, mak, sing isin. Awon mah ulah kikituan. Itu motor Abi, mak. Atuh sing isin mah geus kolot tuh. Heeh, nama anak muda. Mau teh keur butuh duit. Sia deui ongko make datang. Ayo pang jadi nyalah urang ya Mama Rabik. Bebas we mah motor-motor urang. Ulah kitu-kitu deh mak, awon. Tipayun bos areta. Mama Rabik, bye. Heeh, siap anak muda. Mana eta uang nu 100? Udah make datang si anak muda. Bye, Mama Rabi. Teuing. Adina boja bubutuh urang teh. Bae deui ah.